Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebutnya Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparing nikmat alit di dunia, Allah sifatna Allah ar-Rahimi anu maparing nikmat alit daerah tunggu. Al kalamu ari ngaran kalam, ari ngaran kalimah cek bahasa Arab, eta hu ari ngaran kalimah cek bahasa Arab, alabdu nyaeta lapad al murakabu anu murakab anu tersusun tina dua kalimah atawa leuwih, al mufidu anu mere paedah bil wada'i kalawan make bahasa Arab. Jadi lamun cek ieu kitab jurumiyah nyaeta kitab keur maca kitab-kitab gundul. Persyaratan pertama anu diajar dina kitab ieu jurumiyah teh nyaeta kudu nganyahukeun kalimah. Kalimah anu aya dina bahasa Arab, tulisan-tulisan anu aya dina Al-Qur'an eta teh disebut kalimah tiap hurufna teh. Henteu disebut kalimah lamun henteu cumpon persyaratan anu opat. Nyata nu kahijina cenah disebut kalimah teh kudu lapad, nu kaduana nyata kudu murakab, anu katiluna kudu mufid, nu kaopatna kudu wado. Naon atuh ajengan ai lapad teh? Nyaeta ai lapad teh suara anu ngurung kana salah sahijina huruf hijaiyah anu 28. Contohna lapad bismillahi di dieu tah. Lapad bismillahi. Lapad bismillahi nyaeta ba huruf hijaiyah, sin huruf hijaiyah, mim huruf hijaiyah, berarti cocok. Eta teh lapad bismi teh lapad disebut cocok, disebut kalam, lapad bismillahi teh. Anu kaduana persyaratanana nyaeta murakab tersusun tina dua kalimat atawa leuwih. Nyaeta bismillahi. Tah. Dina lapad bismi kana lapad Allahi eta disebut mudhof jeung mudhof ilaih lamun ke ngaji ka hareupna. Tersusun dua kalimah cocok, nu kahiji lapad geus huruf hijaiyah, nu kaduana murakab geus tersusun tina dua kalimah, nu katiluna mere paedah, mere harti anu sampurna. Bismillahi, bismi kalawan nyebat dengan Allah. Bismi kalawan nyebat dengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani gitu. Anu kaopat wado make bahasa Arab, bismillahi. Lain bahasa Sunda, lain bahasa mana-mana, lain bahasa Jawa. Bismillahi tetela eta teh disebut kalimah cek bahasa Arab. Geus sampurna eta kalimah. Kitu pelajaran pertama tina halaman pertama tina kitab jurumiyah teh nyaeta ngabahas tentang kalam. Tah nu digarisan di luhur eta kalam.